Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alim. Waktu sore kami santri mulai ginding majing waktu ngaji eta sampai peting beres maghrib kami siap mulai ngaji nuturkeun ka hoyong taat ka ilahi jauh ti keluarga tinung jeung bapa ninggal karinduan nu gede kacida mugi Gusti maparing kami pituduh akan jadi jalma nu dipika butuh waas pisan rasa kami kalaman di tempat ngaos teh ninggal kecintaan waktu pertama tiba kami datang ngarorompok guru nu dipika yang jauh ti pangarti hoyong bisa ngaji ngaleungitkeun rasa bodoh dina diri mugi Gusti kersa maparing hidayah ka kami nuju diajar berhijrah tina kabodohan kami mulai mikir tina kapinteran kami kutar kaki tina emutan ibu eta kapikir tina tanagara aya khawatir laos kami dina pangraksa ka Allah nu maha dina sagalana jauh setan anu ku Allah disiksa hoyong teras ngaos napikeun kabisa kami ridho bisi kudu telat nikah asal kami mampu ngaoskeun Fatihah mugi Gusti maparin kami pitulung sakan hidup kami sadaya telilang dina sanubari hoyong bisa ngaji diimplangan diri iya teremati dunia iya cuma ibaratkan mimpi akhirat di akhir dunia lalu pasti papatahan guru ku kami ragapkan syariati rasul ku kami jalankan sangan bisa selamat dunia akhirat nu penting ka Gusti kami kudu taat hari ringna doman saira nu endah pinu rasa cinta nami kagungan mugi ibu rama sehat sadayana kami nyuhunkeun ras tutupi doana sakieu saira tamatna wassalam ieu kisah kami nutas halaman di saira nutup karinduan diimplangan diri pikeun kasaean Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan lupa subscribe, subscribe.